Gargolewang. Namun hapunten anu kasuhun simkuring rada telat Bu. Bapak margi simkuring neme kana motor hilap tengah ngohelm kenging ditilang di jalan Hajet. Mohon Bu 50.000 Bu gara-gara teu make helm. Kuring mikir tetap teu make helm 50.000 komo lamun teu make sirahnya Bu. Meureun 100.000. Alhamdulillah. Namun satu acara simkuring ring kawul simkuring bade masihan cendramata khusus panginten kanggo warga Mekar Jaya atanapi genteng saha anu uninga ukuran lancingan dalam simkuring nah XL nah double XL sok kapayun aya sok ka dieu kena cubit sok ka dieu saha namina ieu namina saha Ahmad. Alhamdulillah. dik jang dik ukuran celana dalam simkuring sabaraha atanapi XL atanapi double XL XL. Alhamdulillah Ibu leres pisan buktos ya lumayan nya anu sok nyanak lancingan dalam simkuring da popoyan teh Kang dik Bu. Alhamdulillah ayeuna maka penak namakan wasta simkuring Kang Oik Gotik Bu. Mohon upami Saskia Gotik mah goyang itik atau simkuring mah Kang Oik Gotik teh goreng tileletik Bu. Mohon. Alhamdulillah. Oke di dia katawis ibu-ibu nu orang motium jika ceribelnya Bu. Ceribel malah di Jakarta di Cilamajang mah cari leuhan Bu. Mohon. Oke murang kali nu dipayun teh nu kasep mudah-mudahan ieu murang kali teh pibeunghareun ya Bu. Amin. Naon bukti na pibeunghareun tinggalikeun huntuna ya janelaan Bu. Ompong duka kuliah duka kurinyu. Alhamdulillah Bu dina wengi ieu simkuring ngaos reueus. Mohon tahun 2018 Taman Kota katawis ku urang sadayana aya tempat sampah 2 Bu. Insya Allah nemutkeun bewara anu ku simkuring katampi dina 2018 mah eta tempat sampah teh jadi 3 Bu. Kahiji non organik, nu kaduana organik, nu katiluna organ tunggal Bu. Mohon danten organ tunggal nu teu payu siap-siap dibungkusnya Bu. Oke di Jakarta Bu alhamdulillah ayeuna aya taksi online. Di Bandung aya ojek online. Pidoana Kang Haji Yusran bade ngadamel Bu di Cilamajang beca online. Insya Allah disingkatna Ibu bade naik beol. Bade beol Bu. Beca online. Ibu dalam ramang Bu. Alhamdulillah kunaon simkuring make naroskeun Ibu kumaha damang sabab urang Sunda mah tukang gering Bu. Naon sababna anu ditaroskeun teh kumaha damang benten sareng urang Bataknya Bu. Papenak di mana teh heuras. Eta horas. Kunaon sababna urang Sunda tukang gering barang tuangna gagabah Bu. Enying kueh motor. Beurangna opak beca. Sorena kueh molen. Pentingna sayur paku, urap paku, jeung kueh kaleng jeung sagala kaleng Bu. Pantes orang Sunda tukang gering, tapi orang Sunda mah teu leh untung. Jeger tabrakan untung cenanya langsung maot. Coba lamun hirup meureun lumpuh saumur-umur. Ya Bu, orang Sunda. Orang Sunda oge Ibu. Ibu-ibuna alim didoakeun ku urang Palembang. Leres Bu? Buktosna orang Palembang mah ngadoakeun anak ieu Bu. Mudah-mudahan sing kayo semuanya. Ibu daek sing kayoan? Ya Bu. Samulihna orang Sunda ogen alimun mun didoakeun ku urang Palembang. Atarapi urang Palembang ogen alimun didoakeun ku urang Sunda. Geuning aya paribasana duk sia kasabrang ka Palembang. Ari balik mawa kurupuk. Ya Bu. Tadi hiji kabunga Bu urang Sunda mah. Di Amerika aya grup musik ngaranna The Purple. Di Inggris aya ngaranna The Beatles. Di Jakarta aya The Massive. Di Sunda Bu aya Bu Degung ya Bu, di Degung. Oke namanya katawis aya boybandnya Bu. Di dia nonton tampil barang Kang Gebleng, nu palidilna Kang Aduy eta teh upami Ibu sok nonton dina SCTV si Al eta teh Bu.
nya anjing laut teh Bu. Anu beridina aya si Boy Bu, mohon Boy ke teman. Insya Allah Ibu Kang Debleng teh nyuhunkeun pidu anak ti Katara